Cici, reka mana ya? Reka si Bohai. Bohai aya nya di pantonan nararutut kieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon, Cik? Aya perlu Bohai. Perlu naon? Yang itu asup ya. Panas di luar mah. Aja deh. Ting saha? Sorangan. Naon? Narawas tah. Iya, rek kondangan Bohai. Undangan. Saha? Nah, aya we kadi itu ka orang hilir. Sarua urang ge eta undangan. Terus rek naon mah? Kadi rek nyampeun pasar kumaha? Ieu sarangna Bang ayo. Ayo dijero persare. Pinjem duit. Nya beuki ka undangan. Yeuh, Cik. Urang ge sarua bawa undangan. Dah tulungan atuh tibang ayeuna doang. Yeuh, dengikeun. Bang Angkan geus aing geus lihat ke mana-mana gitu. Sarua wae urang oge, Cik. Ka urang ka sadea tuh Bohai lain ka mana. Ya sugan ka saha? Ka batur atuh heula. Ka batur ka saha Bohai? Ya sugan ka saha ka tetangga ieu tah. Soalna urang hampura naon? Urang mah loba undangan sih hampura duh aingna. Bingung. Bohai mah ditega teh ya. Masalah tega. Urang ieu kahutangan anu 100.000, anu 200 teh basa urang pas nyundatan harita. Kon eta teh loba nu ka undangan, nu baturan urang oge eta teh harajat. Sapoe unggul teh kamari tanya nu kamari aya 3 panggung. Isukan 5 panggung coba. Urang mah tara nyamuk. Ya kumaha tuh Bohai tulungan tah aing mah. Bara duit sih ieu mah. 100 we. Nya kada urang nanya ka Bang nya. Sugan boga nya. Kadang semua nya. Hiji teman-teman. Teh urang undangan doang. Tahu boy. Ayah hiji. Ada naon hiji. Ada jamu di mana apa boleh tuh orang lagi dulu tuh rek ngisi kami lah senang. Akan tadi cerita geus ngomong loba undangan nunggu ke kondangan. Ini gua sih sih anggapan ya gimana? Orang lagi dulu ada apa Yang ini sepedakan wae. Bang Abdi tanya kalau duit itu. Ih, kamunya gimana bisa dapat saya? Ya urang banyak lu mau ke kondangan terus. Hanya tuh. Ya kan tunggal gitu nya. Cik, Kan bae. tebukan duit banyak sarua orang aya ke kondangan doang cenah. Piraku Bohai? Bener, Cik. Orang lain mah mana apa sorangan urang merenang, lain mah dibere wae. Sudah kesana tuh. Ya geus atuh Bohai hari ieu. Hampura nya. Oh, kaji. Oke, lamun ayeuna urang sok dibere pan. Hampura nya. Aku stil lain korek. Bukti mah kitu akal teh ge. Aing ngejem ka sadenya. Aing kasih Adel minggus 2 balikan tara aya di imah aing duh ka mana deui atuh aing neangan duit ya. Oh, ini macam rapi. Pernah kondangan. Kondangan emang aya gitu. Maksudnya kan ayeuna isu-isu kayak kasih sane kondangan. Kondangan can hijau. Harga jual. Ari kondangan sekarang ngejo. Oh, ngadona gitu 5 batur. Ya kan kita anu di itu tong ngejo olok kejo, olok beas. Pokoknya apa ya emang geus tong sagala ngejo. Ya soalnya kan kondangan ke mana ya kala. Oh, iya sih, ada kondangan di sini. Ini ke atas dong, biar. Kurang mau di ya. Hai tuh, orang lagi lempang ya. Nya deket kita segala motor dah, lempang ge. Oh iya tuh, panas kena berbang kena tuh buburitan. Iya, orang tanya aja di imah. Kita di situ teh kebagian daang. Ini geus beak kejo. Mending di loba nu kaundangan mah meureunnan kita wah kejo-kejo acan, boro-boro kejo meureun cai kita kebagian. Nya lamun ayeuna itu teh mangina kita langsung kondangan deui. Kalau di sini nya, kita di eueuh di eueuh sapanggung eueuh sapanggung eueuh. Abang mun eueuh ya geus ah. Atuh ieu. Lu kita manggil kejo. Besi tak kebagian kejo ah. Aing neangan injeumaneun teh. Ka dieu eueuh, ah. Undangan teh kumaha cenah? Saha aing moal undangan eueuh teuing mah duit ah. Muni kasih Bohai teh dibere, kasih Adel eueuh, aing kudu nginjem ka saha deui ah, lalieur. Semua aing ah, semua undangan rek sare aing mah ah. Ya, Naon sih? nu kitu mah maneh.
Tadi orang memeh mangkat ka urang teh rek ngejo heula. Geus dah ulah ngomong wae era di jalan ah. Ampun. Kot leus ka undangan teh ke rumah leumpang teh manggidaang. Yang geus ngejo heula atuh ayeuna. Ya area ngejo-ngejo teh meuli urang cara apa tadi teh ngejo ulah. Ai ka undangan teh kayaknya tah tidak Ya ngejo. biasa mah ya gitu bae geus arasak dengan sangu naon eta emang naon. Nya geus rasa geus bures manten. Bawa ka undanganana batur mah. Yang geus ah. Mana ngejo teh? Gak minta urang ngejo. Ya urang. Lu mana meuli we man mana itu. Jangan boleh sekalian atuh Atuh ada. meuli urang doang Urang mah ka Padang Leumpang. Bahai. Rek ka mana? Meuli eta orek meuli sangu. Oh, meuli sangu. Heeh. Mun mah teh saundangan meuli sangu. Kok undangan ya? Eta mah ka undangan teh kitu urang teh make kejo-kejo acan. Urang nanya rek mangkat tadinya ka undangan teh rek ngejo heula kitu. Cok mau geus ulah ngejo rek daang ieu. Teh poe aing di ditu ka bagian daang. Lebok lah adena tah. Aing teu untuk undangan dah aing. Mun lebok-lebok. Nya puas teh mana koret eta teh hukum karma nya teh. Eta teh urang teh bangun duit sakitu-kituna. Anu sapanggung 200, nu sapanggung 150. Eta urang mangkat ka undangan leumpang, da motor bensinan. Ya, eta teh lamun maneh mere nginjem ka urang meunang dahar eta teh, Bohai. Ilok ah. Heuh, da urang menang dahar. Oh, merenang. Nah, aing ke mana eta? Ka mana we da Bebas. bebas urang rek molor pugu aing ka undangan eueuh duit. Sekarang merek biru Ngomong ngadenge kitu mah aing bikin hoream we ka undangan. Geus ka undangan Heuh, mah nya. aing pugu lapar. Aing hadena henteu tulus aing undangan. Meloon. Iya. Ngomong si ada ka mana teh tempat-tempat? Teuing atuh ka mana meureunnya? Iya. Urang langsung ngaran teh isi kan aya deui sia sapanggung undangan. Ka mana? Ka ieu ka naon sih? Itu tuh rada jauh tah mah kudu make motor urang can bensinan can ka undanganana. Heuh, nah ke maneh teu manggi dahar di wae. Yo, urang itu ieu sok ieu. Nih kan. Mana ini geus lieu. Lihat teh mau ieu lain. Urang teh kemarin poe maneh make wae ieu make hijab sinarieun. Cih nya ai urang mah kan wanita soleha. Soalnya kalau belum masih adel. Muah, Ya deh. Ada ke mana? Mau menuju urang. moal lah harek sare aing ah. Kalau tadi orang saya nyulik. Jore ah.